biasa silaturahmi karena cepat-cepatan kuridona Allah kuridina Allah. Mudah-mudahan urang sadayana kahibaran dimantena dibarkan urang sadayana syafaat ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji kasangatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana lumampah ka dieu sehingga janten amal ibadah. Ayeuna urang nyucruk galur napak ilas dina sasih mulut ieu sing kahibaran wasilahna di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang sadayana kumpulan pawenang nyagakeun sadaya-daya bakti nampi sari nampa rasa pangasih Ibu Pertiwi bumi ageng bumi alit silokani pusaka diri kami kamanusa nusa rasa nusa sari tutis waris nusa jati geus jadi uga nunatrat dina waruga gumulung jadi sumsum jadi balung jadi bagal jadi pangawasa sumembah kanu maha agung hudang sangkan hudang alam rasana sangkan nyalin alam pikirna salawas rangakem kaeli di salah ayah hing ibu ti luhur sang ratu papai buana ayah hing ibu ti handap sang ratu tujang kalangan atuh ading-ding pertiwi dipunah raja pamunah pucuk umum takal sembah pundika ratu sampurna ratu Sunda Nusa Jawa nu bakal nyalametkeun umat sadaya percaya pangandika panjerning iman pangucap iman sang yang bugal dat yahum ingsun dharma lakoni teges mapang sunyaruri nuju bumi cur mancur cahyani Gusti sembah ing alam sakabeh pancen manganing kersana suk bayu kakurungan rahayu nyurup ing waruga waruga cakang manusa mangkara cagening hate mangka waruganing rasa teges natrak itis tulis ing sudaha manunggal manunggaling hirup urip salawasna rahayu
rahayu rahayu